aya nu henteu dikondisikeun ku urang tapi terus bae naon napas urang teh menang Allah teu karasa teh ku urang dipake terus napas kaluhur ka handap apa urang nyesa nejak kaluhur henteu urang diuk Allah mah terus bae mere napas kaluhur ka handap urang lempang kaluhur ka handap urang sare ku Allah mah diterus bae napas kaluhur ka handap eta menang Allah langsung ngondisikeun datang ajal tama urusan Allah. Nah ahli toriko di mana geus luhur tina jahar kana kopi sesuai jeung latifah kuari zikir napas. Jadi zikir napas teh lain hayuh ku urang kumaha nuturkeun Allah mere napas ka urang nuturkeun eta sok geura ge napas ka luhur handap Allah Allah lain ku urang di kondisi Allah edan sia kajeung hukum